Pusing ya. Sakit teuing hirup. Kumamam jeung papa bicarekan wae cicing di imah. Aku rek malumuk bae jiga kekese. Jangan gawe deh. Sedangkan gawe teh hese. Sampai lah. Bos prank. Kenapa? Pusing Sing kunaon sing pugu ujul datang ka dieu. Ya, kurang pusing sia teh. Ya bos. Bener di mana? Bisa kan lu gitar gitu, Bos? Gitar nu kieu dikubut Taruhun kieu-kieu ge. rek lawan petikeunana di sieun kieu. Bisa-bisa we atuh. Anjir. Nah, di dinya boga deker. Entong bos, ngawarisan bos. Gini. Bos. Mana dia kan eta? Ka bos 2 juta. 2 juta. Mahi kitu. Mahe sia teh da urang mah tuh si spek kan. Si spek siap kesen. Goblok sesuatu ka bos ya. Enten bos ini. Cok balanya cok lah. Lanya naon bos? Biasa. Biasa naon teh? Sia teh cukup sekali biasa sok meuli naon maneh keur urang. Oh, siap. Duitnya aya wo. Asa pamulangan tadi isu. Sok kebiasaan goceng mah naon atuh bos sabotol ge moal ieu mah. Tamahan ku di dinya atuh. Siap lah nih kebiasaan namahan wae. Bulu atuh geura ini sia teh. Mahir. Sintot bos. Sintot. Tat. Ini. Oh, barang gayem ya pegawaian teh. Bos sudah beunghar. Anjir. Dia ukuran tadinya. Baturan si Ucok balanya. Balanya biasa. Aya duit lah gitu. Hah? Aya 5.000. Atuh sakieu mah bos meulih kana naon. Kemana di Si lemah mikir beunghar. atuh samahan. Oge. Samahan. Mana? Sok-sok tamahan uga dieu teu. Saya ieu mah gadekeun entuk kamar. Sok-sok mana dieu teh? Buru-burukeun Kafe. Yah, gayana bos. Anjir. Benar bener. Nah, di mana? Bonaon eta bos? Ngadekeun entuk kamari.
Oh bener. Kopat ya duitna aya rek dipake mah hayu we bos. Tebutuh nu kieu orang teh duitna. Main sakieu bos. Cik atuh barang gayem wae sia teh. Menta. Deui barang gayem mah. Cacam belanja di. Ya. Belikeun lah. Pokoknya orang happy ayeuna cok. Buru. Nungguan di mana bos? Base camp? Base camp itu kan base camp. Siap. Nah, Udah bos tidak. ini kusut itu sih kan Kusut naon dari mana? Nya kusut siga kekese. Wah bos parah bos. Tinggang toh. Tiga Set sekabun gitu. Sok. parah. Ini salah ini tayo lo lila. Buru-buru ini kan bisa diambilingan. Di mana bos mulai apa? Tuh ada material. Teh biasa di mana? Ya, Pak. Ini sih teh. Ini mana? Tong jangan buru jangan bos kada jalan. Kalau terlalu masalah ada mengalih banget nanti kusut itu. Lain dia tuh mikir ka urang mere duit goceng kita meuli biasa. Baiklah karunya. Untung we entot boga ladang entok ngagadekeun kamari. Kalau mutra ieu karunya boga masalah. Oh untung teh aya maneh gitu. Lain mah ngamuk sih bos nungan dila. Barangna anyar ieu. Baiklah mari ditu aja. Dan dulu kan. Berapa bos nalila iya ngalilakeun dia. Neang kan Segera lieur. cepat. Datang Ya, bos, kasih batak barangna, lu bos. kosong Anyar. hese barang lain mah. Anyar produk. Mana Ieu teh ti Bali, arak Bali. Ieu ge gelasna di Kemangan. Buru lo ngomong Dicikeun atuh sing gadang. Yang urang mayarna Kalem atuh. Itu dahareun ka dikeun heula nih. Kudu mantes atuh. Nya bos, kakek. sok lo ngomong lah. tapi entot mah maloba bos. Ngasaan we unggulnya. Tambahan deh piraku ka urang sakitu. Kudu nyaho atuh bos sakumaha. Ya. Nah kieu bauna Ya arak Bali bos teman Keras Bali. Batak mahal hanya bakal nyentang mal. bakal ngerebong. Si entod. Komo jeung ieu mah pas. Nah, Nah, ya bos. tinggal bos. Aya nyentangna. Anjir. Deui. Doping. Bau naon nih teh sabau renang. Arak balik teh. Mahal atuh bos. Sok tod ieu lah tod. Nu boga duit sok. Sok inang buru-buru. Sok tod. Tod biarkeun tod eta tod sadik deui tod. Aduh bos nya sagelas ieu bos. Biarkeun bos kagok. Terus nak si entod. Bos. Bos, Itu kuatin bos. Aduh. Aduh bos. Ah. Ya bos. Anjir ya arak Bali anjir. Asli nyentang pisan saya pikir. Eta tod angkat tod bisa. Halo mak. Entot ke uhin mak. Nya entok makan kamari digadekeun lain. Nya dipake heula keur rek ngalamar gawe entotna isuk. Oh nya enak kadinya mak. Satu dulu bentar.
Mana Tod? Untuk duit lah ya. Ada kenalan sih teh balik. Itu sih mana nyakeun dia. Kita balik ke lagi. Ada anjing. Ada Tod di jalan Tod. Ada. Emang sedang iya. Bos ya nu polontong ya. Punya untuk keur mabok. Cenah apal Arnold? Jaga Ciloa aing teh. Sieun aja. Pirang lawan sianya orang monyol ya. Tonyok wae tonyok. Tonyok lah tuman lah Ke sawah. jalan bos. Ampun bos. Ampun. Ha? Mau sekali-kali deui. Anak buah aing kieu. Manis ya. Cenah apal aing jaga Ciloa Arnold? Mana wae tuh Bos. bila. Tuan bila. Bos, naon kita ya? ada masalah bos. Jalan naon? Tadi tentu ke balik ke dia teh ini. Kakak patubruk yang budak tim barudak mana ke budak kulon. Saha ngaranna? Apa budak mah? Berarti kene lah pantaran SMP-an gitu aya nu dieu mah. Bisa berani teh. Keduaan. Aya nu rada jebrogan bos. Hiji Maya. jangkung. Si Orna lain. Ronald Arnold bos. Oh si Arnold. Ngaran nama. Nah yang maksud ke mana beting sak itu? Teu pada budakna kasebre gitu. Iraha jadi anak-anak. Tadi balik ke dia. Yang perang bos. Si Arnold. Mana tuh kuna naon? Nah, iya, gemuk nyari bos tadi selengkarkan karena bata. Nah, ayeuna mah kurang jeung strategi lah. Entah paling orang entah sampai ke si Arnold. Si eta musuh tiba heula kembali urang nu kaharepna. Baik ke samperkeun ayeuna si Arnold. Kayaknya serada terus maghriban lah. Tuh. Jadi ya teh posisi teh meureun bos langsung nyamperkeun meureun itu ngajak fight lawanan. Macam-macam itu. Kumaha bos kelanjutannya? Engkau dasar kejenah gitu dikeroyok mah. Baik lah. Tuh bos, budak aku. Cok, paling cok. Mana anu nangeu suntok? Langsung. Cik cok, kurang cok. Teu ini cenah mah. Teu asli. Ampun. Ampun. Lain ya. Anak buahnya mana? Si anu nangeu suntok. Ya hajar bos. Lain. Ya terus bos. Kurang. Siksa bos. Ya, siksa sekali deh bos. Nah, cok. Anak buah saya sih ha? Ai anak buah si ieu. Saha ngomong? Ya ampun. Si Arnold sia. Oh, tadi apal eta gede. Goblok jangan suani-wani ke anak buah aing ha. Kali dia mah Wal bejakeun aing ka si Arnold. Aing si prank. siap. Goblok suaninya. Ke. Siap usaha eta. Tadi Baronyok ieu. Ayo teh numpang. Kami jeung si bos Franky. Bang teh disariksaan teh. Wah, dia. Tuh aya. Brengsek lu. Weh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, what's up, gengs? Kita ketemu lagi. Kali ini di sini saya bersama pemain-pemain catatan pemuda hijrah ya. Dan saya sendiri bisa dipanggil Express. Dan saya Frankie. Saya Entot. Ya, Entod yang ya penggemar kita semua. Makasih banget buat kalian yang sudah support, yang sudah selalu ngikutin aktivitas kami. Semangat. Atas bantuan kalian, atas support kalian, itulah yang jadi penyemangat dari kita. Dan harus ingat, saksikan untuk yang selanjutnya. Buat kalian makasih banget yang sudah menonton ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan dari kita terima kasih. Dari Satu lagi, dari awal dengan kita itu ya gimana gitu, jangan dulu stop untuk menonton sampai ke akhir lah, untuk mengambil hikmahnya dari kami kan. nggak akan ada kita kalau nggak ada kalian yang jadi penonton. Mohon maaf banget atas segala kekurangan dan kehilapan atau di luar dari materi yang kita bikin. Ada yang baik ataupun ada yang buruk. Sebisa-bisa kalian mengambil yang baik, mengambil yang menurut kalian baik atau yang menurut kalian buang. Jangan sampai kalian tiru ya. Untuk part 1 mungkin ya banyak kerasa, jangan ditiru oleh kalian. Tapi pesan dari kita, jangan berhenti di part 1, jangan berhenti di sini, terus tontonin, terus ikutin aktivitas kita. Oke? Dikarenakan kalau pengen ambil hikmahnya dari kami, maka tontonlah terus dari kami. Oke. Dari Dari kami, kami, catatan pemuda hijrah. Semangat buat kalian.